warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nami abdi Mega Farizia sareng rerencangan abdi Adisya Najmi di kelas 12 2. Ada orang di dieu beuring nyandakeun carita pantun anu namina teh Timun Mas. Di hiji kampung hirup randa kolot nu ngaranna Bosarni. Manehna hirup sorangan jeung ngarasa sepi. Anjeunna leres hoyong budak anu tiasa ngiringan anjeunna. Hiji sore, Bosarni indit kaleuweung rek neangan kai. Di jalan, Bosarni patepang jeung raksasa nu tukang ngadaharan jelema. Anjeunna ngageter kusabab sieun jeung menta raksasa ngantep anjeunna indit. Muhun, abdi bakal ngantep anjeun indit lamun anjeun bisa mere urang anak jeung didahar. Suara raksasa ngagedor. Abdi teu boga budak lirim Bosarni. Geura cokot siki bonteng ieu kuring bakal ninggalkeun eta pikeun anjeun melak. Dina 15 tahun kuring bakal balik deui arek ngadahar eta gerem raksasa. Bosarni balik ka imahna, melak siki di buruanana. Saenggeus 2 minggu bonteng tumuwuh. Jeung kasampak cukup badag. Bosarni tuluy nyokot jeung dibelah. Tetela eta bonteng teh ngandung orok anu geulis pisan. Orok eta teh tuluy dibere ngaran Timun Mas. Sanajan bagja boga anak, Bosarni inget kana janjina raksasa. Kiran teuas pikeun neangan cara keur nyegah Timun Mas dicokot ku raksasa. Ngadenge ayeuna petapa sakti, Bosarni langsung nitah Timun Mas pikeun menta tulung. Ku petapa sakti, Timun Mas dibere opat saket leutik pikeun dihamburkan lamun diudag ku raksasa. Nalika waktuna datang, raksasa neangkeun Bosarni pikeun hanjang jina. Bosarni nyoba-nyoba meuli waktu pikeun Timun Mas bisa kabur. Sadar kitu, raksasa jadi ambek sarta langsung ngudag Timun Mas. Mitina Timun Mas ngalungkeun hiji kantong anu isina siki bonteng. Keajaiban, saha bonteng jeung buah lemes maruncul. Lengkah raksasa eta kahalang sabab awakna kajepit ku bonteng. Saterusna tina jarum dina kantong kadua tumuwuh tangkal awi anu jangkung tur seukeut. Saterusna uyah tina kantong katilu ubah leuweung jadi sagara anu lega. Sanajan kitu raksasa eta teh masih bisa keneh lolos tina halangan. Manehna terus ngudag Timun Mas. Timun Mas sieun, manehna ngalungkeun kantong kaopat anu eusina siki bonteng. Tidinya ngabentuk lautan letak anu ngagolak. Tungtungna raksasa eta teh murag kana lautan letak anu ngagolak. Manehna tur mao. Timun Mas langsung balik ka imah Bosarni kalayan manehna lega.